Margi channel Geti Sunda kumaha ramang dina siang ieu. Pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta bisana dipihara simkuring siang kalayan. Sangatang landung pamrahmana cerita Sunda dina judul Mistigar Camas yang di bagian ke-37. Dina bagian anu ka-36 urang masih nyarioskeun di mana Kang Apur harita nuju na tamu Tamang Samid kalayan nuju ngobrol sareng Nyi Suwarni. Kumaha lajeng naik cerita manguluju ngadangkeun tangatang landung pang beberahmana. Si akang mana naunan eta teh make nyebat enden sagala. Ulah kitu Kang Apur abdi masuk isin da rumaos jalmi kampung nu bau lisung. Urang gunung nu mulang malang mang mulung mung taya kabecus. Nu biasa we atuh Kang da abdi sanes turunan menak. Apan kasaksian ku akang ge. Sakieu geuning kayan pun bapa teh. Naing abdi sanes kahinakeun ka sepuh da ieu mah abdi nu ngarumaoskeun. Ceuk Nyi Suwarni harita rada bareudeuh pipina. Era dikitukeun ku Kang Apur teh. Malah Mang Samid ge rada kekeureuh cuman ngadengi anakna disebut enden teh. Jadi era ujung bunga. Tapi nyalolobana maruas bisi matak jadi mamalah. Sebab jan resmi jadi istri Nadine Riana anakna teh. Matak Mang Samid dada paur. Nah ada basa mah teu meuli. Sabios satu enden. Ngarah biasa. Ngarah teu kagok keuna da disebat enden mah teu kedah mayar. Kang Apur kalang ngajakeun beuki lekau we nyebut enden na teh. Ulah Kang Apur. Ulah maksakeun nyebat enden. Margi nu karaos ku abdi mah. Upami hoyong disebat enden teh kedah dipeser. Sedengkeun abdi mah teh acan tiasa meserna eta kecap teh. Nah sabaraha pangaosna enden? Akang asa nembean nguping nu kitu. Da sakainget akang mah ari basa jeung kasopanan mah teh kedah meser. Da eta mah kedah jantan kabiasaan sadayana dina silih hargaan sareng papada manusia. Kang Apur curing kaget. Meser nu kitu mah teu sami sareng meser beas Kang. Nanging ari nu saleres nama sami wae. Margi kieu. Upami urang meser hiji barang atanapi katuangan. Eta barang teh dipeserna ku artos. Upami urang anu ngicangna maparinkeun barang kanu meser teh barangna kedah sami sareng pangaji artos nu katampi. Ulah licik. Ari artos palai nampi seueur ari barangna mung sakedok. Atanapi awon. Atanapi kirang juga makeun. Tak ulah dugikeun ka kitu margi kedah saimbang sareng hargana. Ari dina ical galuh mah kitu. Da ku akang mah ka hartos margi akang teh tukang ka pasar balanya sagar rupi ka paryogian. Tapi ari balanya basa sareng kesempatan mah asana teh dacan kantos. Nah kumaha carana ical galuh basa? Kedah kumaha meser sesebatan enden teh carana? Nyada akang mah dacan terang atuh. Kitu ceuk Kang Apur megat kalimah. Ih sami wae Kang. Barang nu digaleuh teh kedah sami sareng pangaji artosna. Nanging ari ngagaleuh kecap atanapi sesebatan enden mah sanes ku artos Kang. Nanging kieu carana upami akang nyebat enden ka abdi. Abdi teh kedah ngabuktoskeun hiji kaayaan nu leres-leres jiga enden. Margi abdi isin upami cacah kulicakan. Anak somah nu taya harga tapi ku akang disebat enden. Nah kumaha meulina atuh. Margi abdi mah rumaos sanes turunan menak. Teu pantes disebut enden. Margi ari kedah ngaku-ngaku enden mah teu wantun. Dan enden mah sanes kieu kaayaanana. Janten abdi mah teu sami hargana sareng sesebatan enden. Abdi isin nyangakeunana. Niri ibarat ngical batu koral nganggo harga emas. Saha nu bade ngagaleuhna atuh. Da sadayana ge aralimeun. Margi upami teh mah pangaos emas teh 10 rupiah sagram. Ari pangaos batu koral mah 10 rupiah teh kenging sagunungan. Tuh, apaan eta teh? Teu sami pangaosna ge. Abdi teh isin nyangakeunana. Nu mawi teh kedah nyebat enden ka abdi mah. Da mung sakieu kaayaanana ulah nyebat emas kana koral. Bet kitu geuning. Tina kecap enden dugikeun ka tiasa panjang kitu. Ieu teh
hiji tawisen carira teh sanes jalmi anu kosong molongpong samarih mah yeuh ku ayana kasauran enden kitu beuki yakin we enden teh sanes jalmi samanea sok sanaos emas ngangkan batu ge da emas moal luntur cahayana atuh sanaos katuruban lukut oge tetep we emas mah emas moal pahili sareng koral jeung di kieu yeuh upami enden bobodohan sok palai disebat enden upami enden anu asli biasana mah sok alim disebat enden da kitu atuh nu asli mah jadi tara sieun turun hargana da tos yakin kayaanana nu mawi ayeuna mah beuki yakin wae salira teh sanes jalmi samarangan da anu teu keur disebat enden mah yakin menak asli margi nu asli mah tara palai dipuji tak gitu enden Kang Apur teu eulem-eulem nyaritana manitaya pisan riuk-riukna malah kituna teh bari nyodorkeun barang bagian Nyi Suwarni bari pok ngomong mangga tunden ulah ditinggali bae ieu tampi kagegelan ti Aden nu teu tiasa nepangan saurna teh hapunten teu tiasa nepangan nanging sanes teu emut sanes teu sono sanes teu palai patepang mung hanjakal anjeunna teh seueur halangan harungan seueur wagelan anu teu tiasa dikantunkeun tah begituna hapunten nu kasuhun sarta mangga nyangakeun tawiso ca ti anjeunna kedah ditampi ku enden ieu mah Nyi Suwarni kala kangahulang boro-boro inget kana kayaan barang anu numpuk mikiran obrolan Kang Apur ge asa can parat habis sameme Nyi Suwarni nembalan gewat mangsami dari tamilu nyarita Nyai anaking putra bapa ulah nampi kana pangasih gelis gewat eta tampi kagegelan ti Den Riana lamun Nyai nolak kana paparin ti anjeunna eta teh kacidak gorengna sabab ulah nempok kana hargana barang kudu nempok kanu masihanana nya mau nempok kanu ngajajabkeunana mah estu mahal jeung loba pengorbanan anu dikaluarkeun ku Den Riana coba we pikir jang Apur teh jauh-jauh ti dayu nyandak titipan barang ti Den Riana ari ku hidup teu ditarimakeun rek kumaha rasaan jang Apur anu nyanakna rek kumaha raraosan Den Riana anu ngintuna bisa kumaha teuing matak beurihna geus kasawang ku bapa mah Bapak abdi mah sanes nampik kana kintunan anu sakieu lobana da saha anu teu atoh dikintun ku panutan anu satia jadi bujang-bujang dikintun nu sakieu seueurna sanaos dikintun ka saurang nungkul ge abdi teh kali ngentang bingahna Bapak abdi mah sanes nampi kana kintunan nu sakieu lobana da saha nu teu atoh dikintun ku panutan nu satia bujang-bujang dikintun nu sakieu seueurna sanaos dikintun ka saurang nungkul ge abdi mah kalintang bingahna nanging abdi teh isin nampina da bongan teh acana naon tos disebat enden abdi teh isin Pak isin pisan abdi teh Cik Nyi Suwarni tegas misan malah mah bari nitip ka Kang Apur anu kaget uluh nah manika papanjangan nyaurkeun kitu teh atunya nya ari kabotan mah tayang wagelanana akang teh bade nyebat Nyai we ka Nyi Suwarni teh asal sagarupi kagegelan ti Den Riana kada ditampi margi hawatos upami teu ditampi mah da anjeunna teh kalintang abotna ka Nyai siang wong itu oleh emut bujung-bujung du carik nyalira sanaos junjung ariung sareng para mojang urang kota ge anjeunna mah emut wae ka Nyai margi anjeunna teh sanaos putra Demang teu katarik ku para mojang putra Menak luka naon margi nama da akang oge teu terang apa nalakona tos dipedar dipayun ka Nyai katut ka bapa supados kahartos sagala rupina malih mah Nyai Den Riana dugi ka kieu
upami bade tuang tara wakabrak upama teu acan nyambat kana jenengan Nyai nu dipikat cintana. Mata kreueus nya ya Kang ngiring bingah. Jika ngapur bari pepeta bakat ku hayang ngayakinkeun ka Nyi Suwarni ngeunaan din Riana anu geus yakin katarik birahi ka pentang asmara ku Mojang Gunung teh. Atuh mani unggut-unggutan Nyi Suwarni teh malah teu karasa si panonna merebay bijil nu akhirna beda sarta ngalembereh mapai pipina. Bukan apur katempo kalayan jelas pisan tapi teu loba carita Kang Apur mah. Manehna geus nyaho kana hartina Cipanon anu medal. Tah kitu geuning anaking. Kumaha kahar ti ari ku hidup. Dari ceuk bapa mah kacida kahartina maksud Jang Apur teh. Kahar tos Bapak. Kitu deui ka Kang Apur. Abdi teh kalintang bingahna nampi kagegelan ti Den Tiana teh. Bujeng-bujeng aya gundukna kieu sanaos mengukur kasauran ge. Kang abdi maka tampi pisan. Nuhun atuh Kang Apur. Dugikeun salam ti abdi sangakeun sembah sungkem ti abdi nu aya di pagunungan. Dugikeun kabingahan abdi ka anjeunna. Sagala pikasayan Den Riana katampi pisan ku abdi teh Kang. Cek Nyi Suwarni bari ngarawu oleh-oleh ti dayeuh kabeh dibawa ka kamarna teu ngareret di kalumawana. Da nyaan manehna teh bunga lain bunga bobodoan. Dempo kayan Nyi Suwarni kitu mangsami jeung Kang Apur silideret nyeh duanana seuri sarua ngarasa bungahna sarta ngarti kana kalakuan Nyi Suwarni. Celila Nyi Suwarni geus bijil deui gek diuk dina urutna tadi. Kang Apur mangga atuh ngaleut heula margi akang teh sumampah nu sakitu tebihna tangtos ngaraos sanaang sareng lapar. Punten we abdi teh teu tiasa ngahormat da mung sakitu kaayaanana. Mangga Nyai mangga katampi pisan ku akang teh. Da nya ieu teh lapar jeung hanaang. Tapi sagarupa capek jeung kasusah akang kabeh lunas ku ningali Nyai nu gembira. Nuhun geulis akang teh ngering bingah ari kitu mah. Muga-muga milik Nyai teh sing mawa kana kabagjaan lahir batin. Taina kieu Bapak kitu di ka Nyai akang teh katitipan saur ku Den Riana nu kedah didugikeun ka tatangga Bapak di dieu. Ayeuna hoyong patepang sareng akang nah araya ari ayeuna cobi pang nyaurkeun atuh. Aya keun urang susulan kumang. Da kabeneran loba nu aya di imah. Muga-muga we sadaya daraek dibawa ka dieu. Tapi sabaraha jalmi nu kudu diondang teh Jang. Cik Mang Sami dadaruaseun tapi pacampur jeung bunga. Lantaran kaayaan manehna anu keur bunga bakal karasa ku tatanggana. Anu memang harade hate jeung alus tekad. Nu aya mah sadayana we Bapak, utamina anu carakat ka dieu. Nyaing upami tiasa mah sadayana we lah pamagetna. Kang Apur aksi pisan sabab dajan kabeh kudu dibagi duit geus sayagi ti tadina. Da boro-boro salembur sukarena atuh najan sade sage moal burung kabagi kabeh. Mangga ari kitu makeun urang angkir sadayana wae. Da mung sakedik di dieu mah henteu seueur sapertos di lemur sanes. Mang Sami darita terus nangtung tapi same turun kana golodog nyarita deui. Sok antosan ulah di dieu Jang. Tapi ulah bari ngalamun pek ngaleueut sing raos-raos. Da sadayana ge Kang Ujang eta teh. Mangga Bapak mangga hatur nuhun katampi pisan ye. Nya geus kitu mareos Mang Samid Indi trek neang tatanggana nu araya di imahna. Hari Kang Apur harita terus bae ngobrol jeung Nyi Suwarni duanana kaciri gumbira pisan. Di barungku barang dahar. Kang Apur kacida pisan betahna cicing di dinya. Lamun teu inget kana amanat mah moal wakabalik. Teu lila antarana burudul aya nu datang. Lila antarana burdul enu daratang horeng geuning Mang Samid
anu dituturkan ku tatanggana manilobaan malah kebenaran aya Pak RT jeung Akiliman sagala. Terus muka sebut ke kantongna Arungga sasalaman jeung Kang Apur nganu saja nama dari yuka dina golodog dai mana leutik henteu mahi keur salelea. Tapi najan kitu salelea ngamaklum ari Kang Apur mah manibungaheun terus wae nyarita ka Akiliman jeung kanca-kancana. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos keur sarumpaheun linggih ka ieu tempat. Nyumponan panganggir ti simkuring supados henteu seueur teuing yang kolong kana waktos mangadangukeun simkuring bade ngadugikeun amanat ti putra menak anu bakal janten menak. Yeu maksudna teh Nyi Suwarni putra Mang Samid ayeuna tos janten milik Den Riana nyaeta putra Demang anu linggih di dayeuh Sumedang. Salajengna hatur ninga Den Riana teh tingawitan sasi kamari tos ngawitan ngadamel anu bakal neraskeun tapak lacak nu janten ramana nyaeta bakal janten Demang deui ngagentos ramana. Nanging teu acan resmi da ramana ngadamel keneh. Ieu mah neme ngawitan ngadamel bae di pamarentahan. Tak kumargi kitu dina ieu kasempetan simkuring bane mundut bantuan ka sadayana kanggo ngajagi Nyi Suwarni bilih aya nu kumaha ngaganggu ka anjeunna. Margi ayeuna mah tos kacangking ku putra menak. Upami aya nu ngaganggu teh sami bae sareng ngalawan ka menak. Tak margi kitu mugi sadayana ngabantu kana kasusah simkuring. Sabab ari dijaga ku kuring sorangan mah teu kacabak. Da di kota ge kasida pisan lobana pagawean teh. Anu mata kapaksa minta bantuan ka para bapak sadaya. Disuhunkeun karidoanana bae. Sakitu dimaksad ku abdi teh. Kumaha? Kahatos ku Akiliman. Ceuk mangapurna nya heula ka Akiliman nu diuk pangdekeutna ka manehna. Sumuhun kahartos pisan nujang kase kembay ku aki ge bade dijaga si Nyai mada teu kitu ge incu aki eta nanging taya lepatna pamanyuhkeun ti bantuan ka dulur aki di ieu lemur mangawe taros Pak RT naha sanggemeun atanapi henteu. Akiliman ngareret ka Pak RT. Atuh memeh ditanya ku Kang Apur ge gubat ngajawab. Ulah salempang agan. Sawios bade dijagi ku Mang. Da mun dipercanten mak Mang TRT di dieu teh. Sarta sagarupi parentah Mang tos diturut ku sadayana urang dieu. Asa pangajak Mang teh kana jalan sae. Atuh ayeuna asana mah maksad agan teh sae. Tang tos bakal nurut sadayana ge. Pun Mang ngiring tanggal waler karena sagarupina. Hatur nuhun Pak RT. Upami kitu mah abdi teh regreg. Margi aya nu keur sangah bantu kana padamelan abdi. Ning simpel canten bapak-bapak sadayana moal gaplah atanapi moal capek debugu. Margi ku Den Riana tos disadiakeun hiji oleh-oleh kanggo para bapak sadayana. Mari mah ayeuna pisan ku abdi bae dibagikeun yo. Kang Apur bari terus muka buntelan eusina kaos maniloba rek dibagikeun ka tatangga Mang Samid nu araya di dinya. Malah teu ngadaguan di jawaban terus harita keneh dibagikeun ku Kang Apur. Sarerea kabagian teh aya nu kaliwat. Sesana dibikeun ka Mang Samid. Atuh sajabana ti dikitu teh ditambah di ku duit, ditambah di ku kadaharan ti kota, bangsa kue jeung kadaharan sejenna. Nya puguh bae sarerea Sukabunga Galung Bira ngarasa bagja boga tatangga anu maju bari sanggup nyugemakeun ka sarerea. Malah ngarasa bunga lain tatangga Mang Samid bae. Dalah Nyi Suwarni ge kacida pisan ngarasa bagjana. Mani rumenghap nempo nu keur ngabagikeun teh. Atuh Akiliman jeung Mang Samid sabarakali nyebut nuhun alhamdulillah. Tumarima kana rizki ti pangeran. Sanggis beres Akiliman pok ngomong deui. Duh ujang kota aki teh kalintang bingahna
ningali kaayaan nu sarupi kieu lantaran arang langka aya nu daek kieu ayeuna mah kieu wae jam perkawis Nyi Suwarni sing percanten bae ka aki kali rerencangan aki nu aya di dieu ku aki bakal dijaga dijaring ditalingakeun burang jeung peuting muga-muga salidana aman jeung ulah aya nu ngagamahan ulah aya nu ngaganggu atawa nu kumawani ngaheureuyang mun aya nu jamawa nyoba-nyoba ngaganggu ka incu aki tangtu aki ge nu geus kolot moal cicingeun bakal babarengan jeung batur ngajaga Nyi Suwarni tah kitu jang yaki teh ka ujang leres atana min teh jang RT telepat ki telepat leres pisan kitu da sami wae nu dimaksad ku abdi ge kitu nya mugi-mugi bae den Riana teh sing percanten ka Mang katut kanca-kanca nu aya di dieu sawios Nyi Suwarni mah bade dijagi sing kiat ceuk Pak RT daria pisan atuh mani unggut-unggutan Kang Apur teh pok nempas deui nuhun para bapak sadaya kahartos sareng katampi pisan tamun sakitu amanat ti den Riana teh mugi-mugi ku sadayana katampi sarta kahartos maksudna atuh abdi minangka wakil ti den Riana percanten pisan kepada bapak sadaya mugi-mugi sing janten kasayan kanggo sadaya supados urang sadaya aya dina kamajengan amin cenah ceuk nu ngariung mani reang salajengna sim kuring teh moal tiasa sami di dieu ieu teh jalaran seueur di Pademangan anu kedah direngsekeun atuh sajabina ti kitu sim kuring teh teu wantun lami di dieu da bilih poekeun di jalana tah ku kituna hapunten nu kasuhun urang teh moal tiasa lami patepang nanging sasi payun upami aya umur tangtos tiasa patepang deui sim kuring permios kasadayana ayeuna keneh bade wangsul deui ka dayeuh atuh buguhe sararea oge kaget lantaran sono keneh kagandek menak anu bager jeung sopan cenah tapi teu bisa ngahalangan kana niatna nganukur sambung doana bae atuh geus tarapti mah terus bae Kang Apur ngajak sasalaman ka sadarea nu diheulakeun teh nyatana ka Nyi Suwarni bari amanat dibangun dari pisan nyi akang teh salami di dieu sanes teu sono ieu teh tapi akang teh teu kenging lami di dieu da seueur Pademangan kedah dijalankeun ku akang ku kituna ulah ngaraos disapirakeun dan ajan akang teu lami di dieu ge yeuh tetep ka Nyai mah melang jeung moal dilamorakeun taina akang bade wangsul heula nya oh urang silidungakeun aya mah hanya ka teuing Kang Apur abdi teh sono keneh betah keneh ngobrol sareng akang nanging ari kitu mah kapalai Kang Riana nya mengawai atuh mugi-mugi we sing salamet dugikeun ka dayeuh kadi hilap dugikeun salam abdi kanggo ka den Riana kalih ramana walau Nyi Suwarni bari nampanan nu sasalaman geus kitu Kang Apur munjungan ka Mang Samid malah satalusna maka sadarea dipapai hiji-hiji sadarea ngalujengkeun kanu rek mulang bari dijajabkeun ku doa sangkan salamet sanggis beres terus Kang Apur turun ti imah ngadeuketan kudana anu ngadaguan di pakarangan imah ku sadarea ditutup bangun panasaran malah Nyi Suwarni jeung bapa nage ngajajabkeun nepi ka pakarangan geus kitu mah terus bae Kang Apur indit ninggalkeun urang sukarena anu singgarupai ku Kang Apur dibales deui ku gugupai debeuki lila beuki jauh bae antukna mangiles dina pengkolan nu nariteup sing darenghap narik nafas sanggis Kang Apur balik di imah Mang Samid manigale sok kudu ngobrol da puguh loba pisan jalma teh akiliman jeung Pak RT jadi kokojona nanggap lalakon Mang Samid jeung anakna dibarung ku suka-seuri gogonjakan sararea ngarasa lugina hate sarta sararea janji rek ngajaga Nyi Suwarni anu geus jadi milik menak ti dayeuh liwat duan Cilohor tatanggana Mang Samid marulang ka imahna masing-masing bari mawa hate nebungangang bakat ku bunga lantaran geus dipercaya ku menak pikeun ngajaga Nyi Suwarni nu yakin mawa kabagjaan ka sararea da duit pameret di Kang Apur ge kacida gedena pikeun urang kampung mah nu matak sararea ge kacida pisan barungahna harita
Nyi Suwarni harita dariuk di tengah imah jeung bapana duanana keur ngarasakeun nikmatna kabagjaan keur kaalaman. Mang Samin mabari mulak-malik sarung anyar bangun sono, malah mabari surasuri bakat ku bunga. Ari Nyi Suwarni lamunanana ngabelesat kadayeuh nepungan buah hatena, manika cida bae, bener manika cipta wae dina kongkolak panuna. Tapi hanjaka sawangan Tete Jongjon kapegat ku Mang Samid anu ngajak nyarita. Tah geuning nyai kieu ari ganjaran kanu sabar mah. Najan urang kampung dinyenyeri ge ari kumenak ti dayeuh mah dipupusti. Bapa teh kacida bungahna lantaran boga anak teh gede milik, bari jeung matak untung ka tatangga. Coba we ku hideep pikir. Ku aya Naden Liana mikaresep ka hideep nu ngarasa bagja teh lain ngan bapa wungkul, tapi najan tatangga urang ge sarerea ieu teh ngarasa bunga nya lantaran kujang apur dibagi duit nu sakitu lobana sarta diberi pakaian jeung dahareun. Keur urang lembur mah lain rejeki saeutik eta teh lantaran dina kaayaan nu sakieu waritna. Tak lantaran kitu bapa ngaharepkeun ka hideep ka ade sing bisa mawa diri, bisi aya nu matak ngerakeun kudu bisa nyugemakeun ka panutan, nyugemakeun ka bapa jeung ka sarerea sing sabar ku kaayaan anu sakieu hadena. Leres Bapak, da karasa pisan ku abdi ge Pak. Ieu teh hiji kabagjaan pikeun urang mah. Margi sasat keur ngap-ngapan disair ku menak ti dayeuh. Puguh we bengras deui jag-jag deui, cenghar jeung teu aya kasusah. Tapi abdi mah masih kene aya kasieun Pak. Kumaha mun abdi teu kaanggo ku Den Riana? Kumaha lamun kaayaan abdi mah tak ngisinkeun? Apan abdi mah teu tiasa nanaon, henteu sakola jiga para mojang putra menak. Kumaha pami teu kaanggo ku ramana Den Riana? Isin abdi teh Bapa, moal kiat nampina margi yakin bakal wibilang teh sanes abdi wae. Nanging Bapa ge bakal kababawa. Tak kumaha pami kitu Pak. Cik Nyi Suwarni harita bangun lewang. Teu kudu boga pikiran kitu anak ingda Bapa mah ngarasa yakin Den Riana mah moal ngabingungkeun ka hideep. Muga-muga we sameme hideep dibawa ka kota teh sing dibaparin heula pangajaran ku anjeunna kumaha tata cara di kota, kumaha carana bergaul jeung para menak, jeung sajabana nya. Da ilmu mah naon bisa diala saeutik-saeutik atuh. Ari anurutkeun pamikiran Bapa mah asa teu kudu kitu eta mah. Ngan memang ari hati-hati mah kudu sopan jeung rumasa handap mah kudu, tapi ulah sieun. Muga-muga we kitu Pak, ngarah abdi teu bingung teuing. Muga-muga we kitu Pak, ngarah abdi teu bingung teuing. Tapi sawios aku mah engke wae, muga-muga ulah aya halangan deui. Tah bener kitu ayeuna masing tenang da moal matakna naon. Ari sabab Den Riana ge sarua wae jeung urang pada jalma biasa. Ngan bedana teh itu mah menak, ari urang mah caca, tapi da teu kudu sieun. Sabab teu boga kasalahan. Jeung lain urang nu mikahayang ka Den Riana. Tapi anjeunna nu katariku hideep. Ceuk Mang Samid bangun leuis. Jeuk teh aya nu ngomong Nyi Suwarni awawaas basa keur debat jeung Den Riana, manika cipta dikeuretan raina kadenge deui ka sauranana. Karasa dikanyaah jeung kadeudeuhna ka manehna. Ari Mang Samid Jongjon wisapan sarung anyar jeung kameja nu alus jeung pikaresepeun. Tapi lila-lila mah sadar kana kaayaan manehna teh najan bunga ge ulah kamarina antring. Atau terus barang-barang pangirim tadi beresan. Geus kitu ngomong ka anakna nu keur ngahuleung bangun bingung. Nyai ulah ngahuleung wae. Ieu beresan barang pangirim teh. Tarimakeun ngarah mangfaat. Ulah diantep wae karunya kanu merena. Mangga Pak. Jawabna pondok terus meresan barang anu ngayang teh. Da puguh lain sarupa bae, rupa-rupa pangabutuh aya kabeh. Kang Apur geus ngarti kana pangabutuh Mang Samid jeung anakna. Jadi sakur anu teu aya di dinya mah dibawa ti kota.
Atuh maning bayak barang jeung dahareun teh ku Nyi Suwarni diberesan kana tempatna anu pantes. Heuleut saminggu ti harita ka imah Mang Samid teh aya di nu datang dua lalaki garinding nakar. Jadi kawas-kawas lain jalma kampung tapi lain sasaha. Horeng teh Mang Lintrik jeung palebetea nu bareto geus bada mileuti kerek ngahaja nepungan ka Mang Samid da guru mah saboga dosa ka Mang Samid. Nya harita teh rek menta dihampura kitu ari maksudna mah. Basa Mang Lintrik jeung palebeda datang ka sampak Mang Samid aya di imah keur neuk tekan tangkal sampe jiga nama geus boga kebon pelakaneun. Sedengkeun Nyi Suwarni mah aya bae di imah da ku bapana sok dicarek bijil boro-boro ka kebon najan kaluar ti imah ge teu penting mah tara. Harita teh Mang Lintrik geus aya di pakarangan. Punten mun ceuk Mang Lintrik bari dodongkoan panonna melong ka Mang Samid anu keur digawe. Puguh bae manehna mani reuwaseun tapi barang ngareret ka Mang Lintrik, rei Mang Samid nafsu bet inget deui kana kajadian geus kaliwat. Jadi inget kana mangsana dilamar ku Mang Lintrik jeung inget basa mere janji nu teu dicumponan. Kalayan timicen waktu dijung Mang Samid nangtung bari ngajingjing bedog panon molotot rada beureum ka wasun ambak. Nya puguh reuwaseun atuh semah teh. Da Mang Lintrik jeung palebe teh mani ngadeg-deg terus undur-unduran bari melong kana bedog nu dijingjing ku Mang Samid. Hei Lintrik lebe, rek naon datang ka kami ha? Hayang dikadek atau hayang dipelak jika tanggal sampe? Kumaha ni datang ka imah aing sia kena-kena ka jalma miskin, kena-kena ka jalma hina, bari ngapuntah jiga ngap teu guna sia. Aing rek naon ka aing? Narek nambahan panghina ka aing. Ieu bedog meunang asahi. Aing mah jeung tibatan dihina jiga nu geus leuwih hade diajak tarung sanajan aing teu bisa silat ge. Pikeun megatkeun beuheung manusia dua siki mah moal lila. Aing bisa mereskeun manusia jiga sia duaan. Kitu cenah. Ceuk Mang Samid bari ngacungkeun bedogna panonna molotot ka Mang Lintrik anu calawah krek nyarita. Tapi kalakah jiga nu soak da sieun jeung leuwas. Tapi lila-lila mah maksakeun ngomong bari dodongkoan. Sumun punten mamang punten pun mang teh sanes kitu nun mau aku kumawantun nantang gelut memargi emang mah teu wantun mun dasar jelema gejul ari baheula manina ros-ros jiga nu beunang ngapalkeun ngabacot menika wani pisan ka aing. Tapi naena jiga nu sakalor sia. Ngomong teh jiga nu siwah, ngomong sing bener sia. Aing hayang nyaho anu puguh. Narek naon kumaha ni datang ka dieu ha? Rek ngalawar di anak kami, ngalamar di anak kami. Rek nyari deui sia. Ceuk Mang Samid beuki galak malah membari maju dua rengkah. Ari bedog mah tetep dijingjing jiga nu nangtang perang bae. Atuh nempok itu Mamang Lintrik jeung palebe beuki reuwaseun bae malah duanana pias. Punten Mamang ulah waka bendu abdi teh bade aya peryogi kagamparan dongkap ka dieu sanes bade ngajak gelut nanging sanes bade ngahina nanging bade aya picarioseun. Mang Lintrik maksakeun ngajawab mani dodongkoan bakat ku hayang dipikarunya. Ngirim naon sia ka aing ha? Dengan ukur arek ngomong gungkul datang ka aing teh. Awas lamun mawa dipikasedikeun dipodaran sia ku aing. Mang Samid ngacungkeun di badogna, ari nu ngajawab palebe. Atur punten Mang Samid, sim kuring teh pangna jauh-jauh di jugjug, anggang-anggang di teang teh. Aya hiji perkawis nu bade didugikeun ka salira pamugi kersa nampi da teu aya maksad awan. Ngadeng kitu panon Mang Samid ngabulila ka palebe najan kitu ge tetep we beungeut nama bangun galak. Beudak katara ari kakarot bangun gemes manehna inget keneh basa dibere surat talak teh. Tapi teu ngomong deui Mang Samid teh. Kala kakoloyong ka hareupeun imah kala cat unggah tapi sampai ka jero kaburu aya nu norojol bijil horeng Nyi Suwarni. Aya saha Bapak? Mani ribut ka kupingna teh. Bade naon, Pak?
Sadenge kitu panon Mang Samid ngaburila kapal B najan kitu ge tetep we beungeut nama bangun galak da katara mani kekerot bangun gemes manehna inget kene basa dibere surat talak teh tapi teu ngomong Mang Samid teh kalakoloyong ka hareupeun imahna kalacat unggah tapi sameh ka jero kaburu anu rojol biji horeng Iswarni aya saha Bapak mani ribut ka kupingna teh bade naon Pak jelema burung teh Nyai silintrik nu bari tong nyari ka Nyai teh keun urang tanya narek naon manehna teh tah ayeuna mah sadiakeun cain teh bisi harayang minum kitu cenah cek Mang Samid bari diuk dina palupuh najan ka semah ambek ge ari ka anakna mah nitah nyadiakeun cain teh da semahna bisi harayangeun nginum piwarang kalabat heula atuh tamu teh Pak nakala diantep nya arek eta ge jungga Nyai mah geda ka dapur ulah ka milung ngariung ulah ka nembongan ka semah gejol mangga atuh Pak kaloyong Iswarni ka dapur rek nyadiakeun cin teh jeung lalawuhna dan ajan teu ngarti ge kana maksud bapana teu burung bae harita nurut dan Iswarni mah tarawan ningalawan kanu jadi bapak sedengkeun Mang Lintrik jeung Palebe harita teh ngajaran teng bae di buruan duanana ngarasa bingung lantaran pribumi teh teteh lapisan ambekeun ka Mang Lintrik kitu di Palebe tapi duanana harita teu pondok harepan lantaran geus buleud kayakinan rek menta dihampura ka Iswarni jeung ka bapana tapi barang keur ngaharulang kitu Mang Samid ngagoro ti jero imah hei Sema sok arasup euy yo geus sadia cain teh bancil dieret mimitina masa asa rek asup teh tapi lantaran geus buleud patekadan yantuk nama duana teh seliunggekan terus arunggah ka jero bari sing poyongkot bangun nusieun pisan sanggeus adi jero imah duanana dariuk bari ngeluk tungkul jika sakitan hayeuna mah geus salse pisan kuring rek nanya ka anjeun narek aya naon pangna datang ka kuring teh sahan nita sabaraha buruhna tinu beunghar bogra nyarita sing bener da kuring ge moal burung kuring ge moal burung didengekeun ngan moal digugu cik Mang Samid ngawitian mariksa semahna panonna mureleng kanu duaan ari gigireun tuur ka tuhu ngagoler bedog jiga jawara kahot bae tara jauh jeung medog atuh mah sing purungkut Mang Lintrik jeung Palebe teh hatur rebu nuhun sim kuring gasik ditampi enga dipariksa ku salira margi leres pisan sim kuring duaan teh ngahajak ngadeuheusan ka salira di dieu da aya nu diseja bade ngadugikeun hiji perkawis Mang Lintrik eureun heula nyaritana terus ngareret ka Palebe anu jiga menta dibantuan ngajawab lantaran ngadak-ngadak putar ngadak-ngadak ti koro Mang Lintrik asa nyocokan gini ari pikiranana tagiwur teu puguh untung nu didaret surti sumuhun pasamid jisimabdi duaan teh ngahaja pisan ngadeuheus ka salira margi aya hiji hal nu bade didugikeun patali sareng kajanten anu ti payun teh hal ieu nu bade dipadar ayeuna teh cek Palebe bari neuteub ka Mang Samid kacerina rada tenang Palebe mah tapi ari jantung mah teu burung ratu tutunggulan da rumah sak salah teh teu paruguh ngomong teh engkoh mani kuduaan tapi daya nu bener sing buguh atuh nyarita teh sing tenang jeung kudu gancang ka harti jawab pertanyaan kuring nu tadi saanu nitah teh dibuluhan sabaraha ku jalma beunghar rek naon deui tujuanna teu jawab heula eta teu kudu nyarita nu teu buguh lantaran perkara datang ka dieu mah kuring ge nyaho pasti ngahaja rek nepungan cuk Mang Samid jiga nu galak naker ayeuna mah atuh semah teh mani sing darempod deuwaseun susunguhun kieu pasamid sim kuring duaan teu aya nu miwarang lengkap ka dieu teh niat pribadi badami duaan sareng Mang Lintrik atuh saja binati kitu nu dimaksad ge sanes kanggo batur ieu mah kanggo sim kuring duaan
sarta henteu aya numuruhan cah kitu Pak Samin. Ceuk palebay bari manggut manehna usaha sakuat tenaga sangkan dirina teger jeung bisa nyarita kalayan sopan. Sabab manehna nyaho lamun jang hareupan pribumi nu keur ambek ku jalan kasar tangtu bakal goreng akibatna. Mangkani Mang Samit geus ngagigirkeun bedog nu di lagar. Sameh aya di nu nyarita torojol Anyi Suwarni datang bari mawaci ente sateko malah majing gelasna katuta lawuhna. Terus ditunda hari pentatamu. Atau buku palebay jeung Mang Lintrik manika sing gurubuk bangun rewas jeung kaget. Lantaran kaayaan Nyi Suwarni nu ayeuna beda di jeung nu bareto. Sagarupana jauh pisan bedana. Ayeuna mah moronyoy herang mencerang mata kabita, lamun anu teu nyaho mimiti nama moal nyangka urang gunung. Pasti baroga sangka anu lain-lain. Kalian teloba carita leos Nyi Suwarni ka dapur deui dituturkeun ku paneuteuk Mang Lintrik jeung palebay. Anu beheungna harita ting purilit jiga diparieuskeun kawas nu katarik ku kayaan Nyi Suwarni. Kalakuan nu duaan teh teu leupas tina panalingaan Mang Samid anu kakerot bangun keheul. Mandi pogot ari nempo nu kitu mah geus tadi darampo wae. Demoleh gunana sabana kuring ngagoreng batut. Boro-boro ku bantara anjeun ku basadar anu jegut jeung beunghar teu kapake. Komo ku anjeun duaan naon temponana? Naon gunana naon leuwihna? Anak kuring mah ku jelema beunghar teh disarwakeun jeung hayam deuleu. Mang Samid setengah ngagebah atuh mah ditinggal renjag nu duaan teh. Celina katara beureum mani euceuy tandana era jeung wirang. Atuh Mang Lintrik mani teu puguh rasa da rumasa kabedi langit nempo Nyi Suwarni teh. Kitu di palebay ngerasa heran deh. Nempo anak Mang Samid nu jadi ginding jeung geulis teh. Sabab jauh pisan bedana jeung sabulan nu kaliwat. Ayeuna mah matak serap jeung mata kabita. Nganuntung Nyi Suwarni teu lila di dinya kawas anu ngarti terus bae cicing di dapur teu wani milu ngariung. Pupunten Pak Samid. Leres pisan sim kuring teh kalinglak. Na eta teh tuang putra teh atana pisanes. Hapunten abdi kumawantun. Ceuk palebay kawas nu gugup nyaritana jiga teu puguh lantaran pikiranana kawur asa teu puguh rarasaan. Nya Mang Samid cerilitik tapi sirina semungoa katamu pok ngajawab tenang naker. Teu salah. Eta teh anak kuring nu ngan hiji-hijina. Tapi najan dipuji ge mal dibikeun ka jalma beunghar anu jiga bah sadar. Kana kuring teh nganggap sato disarwakeun jeung hayam. Make jeung dijieun tumbal segala rupa. Moal dibikeun ayeuna mah. Malah magis aya nu boga deui. Nu matak teu lila di dieuna ge moal daek nyang hareupan semah. Lantaran sieun ku panutanana nu agung jeung bijaksana. Ceuk Mang Samid jiga nu hayang mapanas atuh nu duaan teu ngarti. Tina rasa sieun jeung era jadi timbul panasaran jeung hayang nyaho sagala rupana. Kumaha maksad salira teh nun? Hapunten sim kuring kumawantun tumaros ka salira. Jalanan kirang ngartos kana maksadna. Ceuk Mang Lintrik maksakeun nanya. Kituna bari mendek ko bangun ajrih. Kieu Lintrik. Kalakuan maneh jeung dunungan maneh anu ngaran Basadar ku kuring geus kanyahoan belangna, geus kanyahoan gejulna, licikna jeung kurang ajarna. Basadar jeung anakna teh adigung jeung gede hulu, ka jalma leutik teh ngahina, ka anu miskin teh nganggap sepi, manika disarwakeun jeung ka hayam bodas anu bisa dipake tumbal. Yeuh, Lintrik, lebe kumaraneh mah anak kuring teh dianggap hina. Tapi ku putra menak mah dibika serab, dihargaan jeung dihormat sakumaha mistina. Hartina dihormat teh lain cara ngahormat ka pangagung, tapi ngahormat ngahargaan ka manusaanana. Da anak kuring teh najan hina jeung goreng patut ge sarua jeung nu sejem. Pada manusia ciptaan Allah. Nu beda teh ngan pangkat jeung kabogana unggul. Basadar mah beunghar leuwih ti beunghar. Ari kuring mah miskin leuwih ti miskin. Tangan ieu wungkul nu bedana teh, tapi sarua pada manusia makhluk Allah. Tak ieu teh kumenak anu ngartos mah dihargaan geuleuh. Dihormat da ngahormatkan nyiptakeunana. Tak kitu dimaksud ku kuring teh. Ari ayeuna anak kuring geus dicangcang kumenak ti dayeuh. Putra Demang nu geus kakoncara adil bijaksana, tak kitu. Uleung Mang Lintrik jeung palebay ngaharulang mani asa kapeupuh mamaras.
kawas anu teu bisa ngajawab ngan ukur bisa ngambekan jeung kucapki cepungkul. Duanana ruas ujung heran. Tapi akhirna Mang Lintrik maksakeun ngomong da boga rasa yen dirina boga dosa. Pahingan atuh upami kitu sim kuring percaya sapinuhna ka salira. Nuhun pisan. Upami kitu mah sim kuring teh ngiring bingah margi salira teh teu cios kagungan mantu ka jalmi gejul. Saha nu dimaksud gejul ku anjeun gagabah teuing. Cuk Mang Samid bari muloleng jiga nu galak pisan. Tapi Mang Lintrik tenang ayeuna mah bet dumadakan bunga. Ngadenge nyisuan geus dipikahayang ku putra Menak. Manyasa bebas dina dosa jeung kasalahan. Sumuhun anu dimaksad ku sim kuring teh putra Nabah sadar da kadudungan wani kitu goreng patut eta kalakuan teh. Kuring mah teresep ngadengena ari bareto mani muji setengah modar. Ari enak kumawani nyebut gejul kadudungan. Jelema naon nu kitu patut? Teu uyahan sia pantas jeung ngaranna. Jigana teh ngan ukur bacus lantrak Lintrik bari teh aya ka nyaho. Beuteung ge maneh kamu trik-trik. Da kahayang nangan nyato wungkul tara mikirkeun ka nyeri batur. Tara ngarasakeun ka peurih batur. Sok asa beuteung sorangannya buncir pantas. Cuk Mang Samid bari papata ari teh bakat amak. Tapi aneh Mang Lintrik amak dikitukeun teh kala kaseuri nya kakak. Bisaan salira mah nuhun. Sim kuring moal amak dikitukeun teh malah mabungah nu aya. Sabab ayeuna mah kuring geus bebas dina dosa. Boro-boro dicarekan juga kitu najan dicacag nepi ka bubuk ge suka ikhlas ridho moal aya basa kaduhung. Sabab pangna datang ka dieu terek masrahkeun badan sakujur sabab rumasa geus gede dosa ngagebruskeun batur kana jurang katunggaraan. Tah ayeuna anu digebruskeunana geus mulya atuh mani bunga kuring teh. Bunga pisan sabab nu tadina dipika melang teh kalakah pinanggih bagja. Ayeuna giliran Mang Samid anu colohok teu ngarti kana caritaan semahna. Caritaan Mang Lintrik teh teu kahartieun ku Mang Samid mah. Ayeuna giliran Mang Samid nu colohok teu ngarti kana caritaan semahna. Caritaan Mang Lintrik teh kahartieun ku Mang Samid teh. Nganuntung paleberikat nempas anjeunna ngarti kana kayaan Mang Samid. Sumuhun Pa Samid. Bangna sim kuring duaan ka dieu teh gaduh maksad bade munut di hampura. Jalanan rumaos tos midamel hiji dosa anu dihaja. Tos ngadorakakeun ka batur, tos nyiksa kana batin salira sareng tuang putra. Tayuna sija mundut dihapunten, sija masrahkeun badan sakujur. Saur paripaos teh mah bade nyangakeun beuheung teuk-teukeun, bade nyangakeun suku genteng belokeun. Bade dikitu dikieu ge nyangakeun sadaya-daya. Margi rumaos sim kuring duaan teh lepat. Tah gitu maksad sim kuring duaan teh nu moal maksakeun wae ieu teh dongkap ka dieu. Beuki ngahuleung Mang Samid teh. Manehna ngarasa heran ngadenge caritaan palebe teh. Sirana karasa rada liur tapi lila-lila mah rada ngarti ngan sameca carita diburuan kadenge loba jalma maninga guru malah teu lila ge geus ronghok dina lawang. Saware dariuk dina golodog puguh bae Mang Samid kaget. Kitu di Mang Lintrik jeung palebe ngarasa ruas loba nu daratang teh bet boga pikiran goreng. Yang Samid kade sing hati-hati bisa aya nu ngaganggu. Amun sakira buran mah pasrahkeun wae kaki. Daki ge kuat kene ngarubuhkeun manusia dua siki mah. Malah najan nepi ka modar daki mah suka. Sebab ngabelaan Menak nu bagur jeung nyaah karahayatna. Malesna teh kudu ku pengorbanan nu satia. Tega ngabuang nyawa ke ngabelaan putra Menak nu adil jeung bijaksana.
kun urang teku ke manusia teh di luar anu nyarita nu tayalian iwal ti Akiliman ger diseungsirikeun ku baturna salarea harita nyebut satuju sing jorowok mata katir Bugubai Mang Lintik mani pias malah palebege ngadeg-deg ari ngadenge kitu mah duanana geus ngarti kana maksud jaritaan Akiliman da tadi geus ngadenge timbang Samid jeung Misuarni teh geus jadi milik menak ti dayeuh sabar ki sabar kene ulah sing tenang dari mah keur disangharupan ku kuring kajaba lamun kabur keluar eta mah kope harakan ku sararea tapi ieu mah ulah waka tembal Mang Samid setengah ngaheureuyan hayang nyaho kawanina nu duaan da teh palebe jeung malintrik mani pias jigana maruwas jeung sieun deui oh peke atuh keun urang jaga di luar bisi kabur da loba batur keur ngudag mah ieu geus marawa bedog panjang sararea gerek bumela ka Nyi Suwarni nu geus dihina jeung dinyenyeri ku anak nu beunghar sarta rek satia kana timbalan putra menak anu bagur teh Mang ceuk Akiliman nambahan di kateranganana tapi teu unggah nganukur nolol tina lawang bari melong kanu duaan nu sejenna sing gerendeng di pipir imah sawari ngajajar dina golodog bari nyarakelan bedog atuh kisoak Mang Lintrik teh gadona mani noroktok bakat ku sieun nganentung palebe mah rada tenang bok nyarita ka Mang Samid aduh hapunten Pak Samid sim kuring teh dongkap ka dieu sanes bade ngaganggu ka tuang putra moal kumaha wantun ngahuruyan papacangan menak margi teu wantun nanggel akibatna taku jalaran kitu hapunten nu kasuhun mugi bae nu area di luar teh ulah ngaganggu ka abdi duaan da abdi mah teu gaduh maksa dawon mali mapangna ka dieu teh bade munut di hampura tah kitu Pak Samid atur uninga oh kaharti atuh kene da teu kudu sieun saburang dieu mah galakso teh kanu jahat dari kanu bager mah moal ngaganggu urang dia lamun kajal manu sopan jeung bager ngaladenana teh bisa leuwih sopan jeung leuwih bager tapi lamun kajal mah jahat jeung kasar kalakuanana bisa leuwih jahat jeung leuwih kasar tapi ari anjeun duaan teu boga niat jahat mah teh kudu sieun da moal anu ngaganggu jalma nu ngariung di luar kuring nu tanggung jawab asal anjeun duaan bener-bener teu boga niat jahat ceuk Mang Samid bari nunjuk keluar atuh di luar mani reang nembalan nyerebut satuju samalah Akiliman ge mani bari ngacungkeun peurupna anu buleud tulang wungkul teh Mang Lintrik jeung palebe sing poyong kol disieun sumuhun ka harto satur uning gawe sim kuring duaan henteu gaduh maksa dawon samalih mah sawalarna bade munut di hapunten palebe mani pok dipok deui rek menta di hampura bakat ku hayang dipercaya jeung disieun ku jalma-jalma nu area di luar jadi boro-boro kulobaan ajan ku Mang Samid wungkul gegesieun da diukna teu tingalin ti bedog atuh sajabana ti kitu rumasa salah dalamun teu boga salah mah moal ngarasa sieun ari Mang Samid beuki tenang ayeuna mah lantaran geus ngarti kana kaayaan dua semahna pok nyarita sopan tah ayeuna mah kieu palebe kitu deui ka Mang Lintrik kulantaran kuring teh can ngarti kana maksad saderek mangga ayeuna mah terangkeun sing tenang ngarah ka harti pisan nah naon jadi sababna pangna aya kajadian kieu naon jadi lantaranana jeung dikumaha kaayaan sabenerna ngeunaan bah sadar jeung anakna teh bangga terangkeun sagarupana keunan nu area di luar mah ulah dipikasieun da moal matakna naon asal urangna teu kagungan niat jahat oh nuhun Pak Samid unjuk sumbang bari diterangkeun asal muasalna langin langkung saena mah urang sangakeun wae ka Mang Lintrik dan jeun anu langkung uninga kana perkawis ieu kitu cenah ceuk palebe marah mai bunga terus ngareret ka Mang Lintrik anu keur unggut-unggutan manehna getihan deui ayeuna mah henteu pias jiga tadi mangga we sok atuh terangkeun ku Mang Lintrik na kumaha kawitna ieu teh naon margina tiasa kieu Mang Samid ngareret ka Mang Lintrik atuh maneh curing hak Mang Lintrik pok ngajawab
Hatur nuhun pasamid langkung dipayun hapunten we nu kasuhun. Margi simkuring teu rumaos seueur kalapatan. Tayuna sagarupi kalapatan teh bade diguarkeun. Ieu maksadna teh pasamid. Simkuring teh kapungkur diutus ku Bah Sadar kanggo ngalamar ka tuang putra nu bade nikahna taya deui kajabi ti Jang Yakub teh. Nanging simkuring teh henteu tega saupama Nyi Suwarni janten bojona Jang Yakub. Saperkawis jalmina kirang tanggung jawab. Atuh kaduana pribadina henteu pikarasepeun. Sanaos putra nu beunghar ge da kirang nari kana ati malima seueur nganyerikeun ka batur. Sedengkeun anu kajantenan waktu dipayun mah kapaksa Jang Yakub teh kedah ditikahkeun heula margi anjeunna alim dirunghal ku rayina nu istri. Nya kapaksa we tah milarian istri anu karesan anu kenging teh tuang putra. Tah kumargi kitu simkuring teh teu tega ningali tuang putra janten bojona Jang Yakub. Kapaksa ngadamel alasan anu teu leres atanapi sebatkeun ne bohong. Nya ku abdi teh disebatkeun goreng patut sarta dipoyok sakarep-karep. Nu akhirna Jang Yakub teh ngewaeun sarta embungeun laki rabi sareng tuang putra. Atuh anu salajengna deui manehna teh mutuskeun bade nyerahkeun deui sang geus rayina nikah. Da bakat ku alim nikah sareng tuang putra. Anu akibatna tos karaos ku salira sareng tuang putra. Hal ieu teh sanes teu kapikir ku simkuring. Tapi kapaksa we dijalankeun da teu aya jalan sejena. Nah kitu nu saleresna mah nu mawi simkuring sareng palebe ngahaja nepangan ka dieu maksadna teh aya sanes si jamundut dihapunten samudayaning kalalepatan lahir batin nyuhungkeun dihapunten ka salira sareng ka tuang putra. Tah kitu maksad teh hatur uning we sarta hapunten anu kasuhun. Kitu ceuk mangalintrik dari pisan. Atuh mending ngahuleung Mang Samid teh mun teu inget kana caritaan ti heula mah dang tumbang lintrik bakal ditampiling. Tapi barang dipikir dibet aya untungna. Jeung dieu teu bisa nyalahkeun ka Mang Lintrik hungkul sabab Yakub ge kabawa salah. Sabab manehna teu daek ngareret-reret acan ka Nyi Suwarni nu akhirna katipu. Puguh wae goreng akibatna lamun Yakub nempo kana beungeut Nyi Suwarni mah jigana moal daek incah manehna teh. Jadi moal burung cicing bae di imah Mang Samid. Teu sangka. Oreng teh kitunya. Nyari geus ngaku salah onaman taya halanganana. Sabab lamun kuring tengah hampura kan menta di hampura meureun dosana teh pindah ka kuring. Tah kulantaran kitu paniatan Mang Lintrik jeung palebe ku kuring katarima pisan sarta di hampura lahir batin. Nu geus kaliwat manyang geus we teu kudu dipapanjangkeun. Komo ari Mang Lintrik geus ngaku salah mah kalian geus daek ngahaja datang ka dieu pikeun menta dihampura. Syukur pisan kuring teh ngarasa bagja. Sabab lamun Mang Lintrik teu datang ka dieu bakal nambahan dosa ka sarerea. Najan kuring ge anu dinyenyeri ku Mamang tang tu bakal gede dosa. Sabab dina hate teh nyangkaruk wae rasa ceuceup malah mah boga niat goreng. Lamun kabeneran papanggih di mana wae Mang Lintrik terek dicacag ku kuring. Da bedog maseukeun. Tah kitu niat kuring teh tina awahing ku nyeri ati. Asa dihina ku pantar Mang Lintrik jeung ku dunungan Mang Lintrik. Cik teu gunaha dosa ari niat kitu. Cik Mang Samid bari ngareret ka palebe nu ditanya rikat ngajawab, kantenan. Margi sami bae eta teh niat jahat. Upami dijalankeun dosana bakal langkung ageung. Nanging untung teu acan dijalankeun. Tangtu mal dijalankeun ayeuna mah. Lantaran dipika ciceup geus ngaku salah. Sarta sacara satria menta dihampura bari ngedalkeun kasalahanana. Nuhun pisan. Yuk urang si dihampura ngarah tu jadi dosa ka salarea. Ti mimiti ayeuna kuring moal boga niat goreng ka Mang Lintrik jeung ka palebe. Malah mah sing jadi baraya. Kitu ceuk Mang Samid bari ngasengkeun dampaleungeunna. Atuh gep ditampanan ku Mang Lintrik, duanana sasalaman page pisan bakat ku bunga. Nuhun atuh Pak Samid.
Leres pisan urang silih hampura sarta ti ayeuna urang jadi baraya. Lamun kuring diparangkeun boga turunan, pas hamid teh rek disebut wa ku anak kuring. Sarta turunan kuring anu satuluyna sina ngaku kolot ka pasamid. Sakali deui hatur nuhun. Ceuk Mang Lentrik bari marahmai, manehna asa bebas tina dosa anu geus dipilampah. Bang Samid ge ngarasa sugema hatena. Sawangsulna Mang Lentrik, nuhun atuh nuhun. Urang teruskeun kunalingakeun tali mimitran. Urang jadi baraya bae. Atuh palebe nya kitu hampura kuring teh palebe. Geus kumawani nyarekan ka palebe. Ayeuna mah urang silih hampura sarta urang silih deketkeun tali mimitran. Kitu cenah ceuk Mang Samid bari ngajak sasalaman ka palebe. Gep ku palebe ditarima manigiyah. Bagja teman Pak Samid. Hatur nuhun upami kitu. Sim kuring teh kacida ngarasa bungahna. Margi namahan baraya, mangayeuna mah urang silih bebaskeun kasalahan. Muga-muga Allah ngaridoan ka urang sadaya. Ceuk palebe dari pisan katara bangun kagagas bakat ke bunga. Amin, amin. Cenah nu ti luar reang nembalam tarik jeung ngayakinkeun. Tayuna bae sagala rupa caritaan di imah didarengekeun ku sarerea. Atuh maneh rumaeng hapang albe jeung Malintrik jiga nu ngarasa bungah jeung lugina hate. Alhamdulillah urang teh sami-sami ngabebaskeun kasalahan. Tapi sim kuring macan sugema ieu teh lamun waktosna barsnya kapan. Lugina urang pungkas dicikapun dikeun ka dieu lah carita Sunda dina judul Mustika Arca Emas bagian anu ka-38. Tur nuhun ku paraosnana wilujeng paturai. Insyaallah carios Mustika Arca Emas bagian anu ka-40 anjing siang tabu 2 urang lajengkeun deui. Atur nuhun ku paraosnana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.